bari nukangan ka juru distro. Ngan tetep we rasa mah jadi aneh sajeroning kitu. Ngan tetep we rasa mah jadi aneh sajeroning kitu. Bet asa aya nu merhatikeun ti palebah eta juru distro anu aya di satu kangen kuring. Kuring jadi guling gasahan teu bisa sare. Panon teh diperem-perem oge bet hese rek sarena. Komo deui kekayaan kitu bet kadenge aya sora anu ngagerem. Atuh kuring beuki pupurungkutan teu wani ninggalikeun eta sora anu ngagerem. Malahan kadengena eta sora teh meuni handaruan. Sok sanajan sieun jeung keueung oge angger rasa penasaran mah aya. Kuring make jeung hayang ningali kana palebah sora anu ngagerem anu datangna ti satu kangen kuring anu keur ngagoler. Kapanasaran jadi beuki ngandelan jeung naha kuring anu keur ngagoler bari nyangigir teh bet jadi hayang malihkeun awak. Basa awak kuring malik. Kacida kuring rewasna geuning di satu kangen teh aya makhluk anu kacida gedena. Awakna hideung. Katingali panona bolotot bari jeung semu hurung. Sing horeng eta makhluk teh anu sorana ngagerem. Awak kuring jadi ngeleper awahing ku rasa sieun. Eta makhluk anu gede hideung teh siga anu ngarasa ambek ka kuring. Kuring harita jadi beuki pupurungkutan. Sok komo basa si Ibeng teu hudang basa diguyah-guyah ku kuring. Kunaon maneh bet nantang aing. Punten kanu ngageugeuh di dieu. Abi mah teu rumasa nangtang. Tadi sia cacarita nantang kami. Ieu kami nu ngageugeuh ieu patempatan teh. Eta makhluk teu daek ingkah ti hareupeun kuring. Kejadian anu kacida soakna keur kuring. Eta makhluk bari ngagerem. Leungeunna anu badag garagamang rek newa ka awak kuring. Nakatinggalina ku kuring ku gedena eta makhluk. Awak kuring oge bisa kacekel ku manehna. Rek minta tulung ka saha? Rek ingkah ti eta tempat awak beuteung bisa dioyagkeun. Bahap oge jadi kakunci teu bisa ngomong. Sabab kasieun kuring geus leuwih ti misti. Kejadian saterusna kuring teu inget deui kana nanaon. Karasana isuk-isuk awak aya nu ngaguyah-guyah. Sing horeng nu ngahudangkeun kuring teh si Ibeng. Cek si Ibeng kuring sare teh mun hese dihudangkeunna. Sok padahal waktu teh geus beurang. Kuring teu cacarita ka si Ibeng mah ngeunaan kejadian tadi peuting. Ngan samemeh kuring balik, kuring panggih deui jeung salah saurang satpam anu basa kamari ngobrol jeung kuring. Kakarek we ka satpam mah kuring cacarita ngeunaan kejadian aneh tadi peuting. Nya kuring oge meunang keterangan ti eta satpam.
Kusabab kuring kamari nyetel tarawangsa dina wanci sareupna nyaeta makhluk anu ngageugeuh eta gedong teh asa kaondang jeung di asa katangtang ku caritaan kuring. Eta satpam meunang katerangan ngeunaan eta gedong palaguna teh baheulana. Sabab baheulana cek kolot di dinya teh aya karajaan goib nyaeta makhluk anu katinggali nembongan kuring anu ngajagana alam goibna teh. Sabab di palebadinya pisan baheulana aya sumur cai sakota Bandung. Sok sanajan geus dijieun bangunan pertokoan tapi nu ngageugeuh eta patempatan embung ingkah. Matak kadang-kadang sok nembongan ka jelema. Kajadian kealaman ku kuring pisan eta makhluk anu ngageugeuh palaguna teh nembongan ka kuring.